Ari saha? Teuing ngajut apa? Balik jang sore sia tengor gagang pacu. Arok lo parudak. Anjing aing terus sarare. Otak, epul batuna. Di, geus ari ka mana blak? Make kantong ge geus gaya. Mangkat pul. Kadela ecing deh ecing. Mangkat ka mana tuh? Teh reang mangkat lah murah. Ka mana? Urang baturang berenang di dieu. Tega aya bener batu loba. Eueuh, Lukman ge ka kota wae. Urang kaya urang mah kembali bae lah. Hiji deui jeung golongan situ nu tadi teh si Bebet, si Dadu. Udah anger udah kita mah nuduh we urang maling kaleci. Urang kudu ka mangkat pul. Pura pul heuh. Itu ngangkat belake. Itu wae mana mah. Ini udah. Balik wae teh teh. Seblak mangkat, balik ah. Wah, siap. Aduh. Teh motor teh gerek anyar, jang. Aduh. Kunaon si hak gitu. Apa emang aduh. Kunaon. Si Abah udah aing pakai pacul. Abang mana teh ya? Teuing aing teh apa? Anu, boga kawasan di dia geus. Kalem. Itu dong itu kan atur aing. Aing tampura gitu oh. Tampura mah kunaon tadina, jang? Aing kaleci aing. Ina, jang. Dipaenkeun budak batur aing teu. Hayu urang teh Ayo. Mana bapak-bapak lah. Bapak mau pacul leh. Kamari teh tadi dia aing teh teh heuh. Mah cenah mana. Aing cenah aya nyakeun aja teh. Tempat meureun Oh. Aing keur main motor di ditu di. Oh, hampura pas tadi mah. Aya naon urang mah kitu. Macam Suas, teang we teang. Ayo tuh. Aing mau ulin sorangan wae. Seblak ngarantau. Orang Astagfirullah. aing mah Nu kieu deui. Kampung teh kuat sempit aing demi Allah. derek ka timu sia deui sia deui aing mah. Ya enak kumaha? Ayo. Biasa debat. Nah, si Eda kereta tuh ya masalah jeung Eda, masalah kaleci. Naon kaleci, urang teu maling kaleci mang kamari. Bohong. Nanti ceritanya ya bohong. Paling kaleci. Mana nu bener itu, mana nu bener? Kamari pun urang main kaleci. Bukan disangka maling kaleci si eta. Kumaha ya tonggayanan lieur aing debat ge. Dua poe. Si Aril lah, si Aril lah. Si Aril ngarantau aing mah. Aing mah lehan ku aing ge. Aing dutungan eueuh. Manik-manik ka mana ka kota wae. Mah musik kutung be. Oh, amprok tadi di jalan. Ih, aing mah. Kunaon tong di lain ieu mah leutik na geus. Oh, geus bina. Aing mah Baturan ah. Naon kitu teh? ya man kamari teh aing teh main kaleci. Itu pengen nginjem kaleci ulah aing ku si eta. Meuli aya kaleci mah. Atuh minjem hiji. Bang Stop hiji. sia kita babaturan Kasih jadi lain nang nginjem nang meuli wa. Urang minjem hiji. Iki dibalikeun. Abi teh hese aing teh. Ari sia minjem wae. Ngesek main ayangna. Sok mana duaan urang tiluan. Ayo. Nya urang tuan nya tuh. Tetep sieun. Kalian yo. Ngeus sia ribut bae ayo. Sia hari mah sia kan gede aing mah. Hari peulah. Sia hari itu lah. Anak si itu. Tuh. Gila si sebelah mah. Geus urang ngaredoan di mah. Damai kan. Wah, mangkat budak aing mah. Mana sih embungeun? Di hareup bejaan aing karek datang ke apal cari tanah. Teu ingat tuh aing ge. Banyak aing langsung ngeri layanan. Aing dituduh maling kaleci. Urang damai we nama. Di situ. Di mana heula? Di situ mah lieur aing mah damai lagi. Ayo aing layanan ka ditu. Ayo. Kan di aing cerita heula. Tadi aing ge masih sebelah. Terus ngangkat ngarantau budak teh. Heeh. Heeh. Kan urang aing mah teh ka mana belah? Make pantong. Urang ulin duaan. Tadi mun siwan geus sebelah urang wani ngelawan tiluan eta. Urang duaan ke wani sebenarnya mah. Kemana tuh wani? Wani urang sebenarnya ka ditu teh. Damai deh ah. Ini damai. Heeh, damai. Damai bener. Heeh, urang ngelawan si sebelah ke ngelawan si sebelah. Ngelawan budak tilu eta ge ngelawan wani.
Ya, mana tuh wani? Mun daguan we si sebelah. Ayo balik we. Gila si sebelah mah. Geus urang ngaredoan di jelema. Ini orang damai kan. Bener, damai. Ayo.